ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa ala habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, bil khusus kasepuhan Abah Kiai Haji Hamid, Abah Haji Sidik, Kiai Haji Apipuddin, Kiai Haji Komri, Abah Haji Usup sareng nu sajabana, Bapak Guru Suman, Al-Mukarram Bapak Ustad Kandi, oge teka kantun para masyaikh sadayana nu alhamdulillah tiasa hadir dina ieu tempat. Tak lupa kepada aparatur pemerintah setempat, baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, RT, Karang Taruna, BPD dan lain sebagainya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan tak lupa juga kepada Menteri Perhubungan, Bapak Ustadz Mahfud MD. Bapak Mahfud ini aslinya dari MD, punya istri di sini, makanya saya nyebutnya Bapak Mahfud MD. Itulah sebagai Menteri Perhubungan wasilah beliau menghubungi saya pada malam hari ini untuk hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan teristimewa kepada segenap panitia yang telah berjuang memikirkan bagaimana supaya acara ini berjalan dengan lancar. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan para panitia ini segala pengorbanannya, baik tenaganya, hartanya, pikirannya, doanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seraya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi jemaah Cikacenong. Aya Cikacenong, aya Jabotabek. Aya Cikacenong mah naon tah? Cibatu, Cemplang, Nongkob, Kampung Mulih. Aya Jabotabek mah Jawilan, Bojot, Tapen, Bendungan, Kebon Kelapa.
eta rute budak sekolah Alamiah lamun pramuka kadinya rutena tah Jabotabek. Tehilap sholawat miwa salamna muga ditetepkeun ka Nabi urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sateacan dilajengkeun kana acara peringatan Isra wal Mi'raj. Terus terang bu abdi ngadeg-deg ge sebenarnya mah. Teu sangka horeng guru-guru abdi haladir sadayana di dieu. Jadi ieu mah sanes ceramah bu ieu merek naswir we nya. Siapkeun baskomna. Naswir yang ngaranna ge ai ceramah mah bu isin naon masalahna di dia mah seueur kiai ieu doang ibaratna doang nguyahan cai laut abdi ngomong naon bae atuh bebeunangan ge ti dieu ieu ku kituna abdi mah ka dieu sanes rek ngaji kin ngaji mah aya penceramah nu kadua ieu mah rek ceramah naon beda kitu ceramah jeung ngaji aya sedikit perbedaan. Ai ceramah mah singkatan C na cara, E na edukasi, Ra na ramah, M na menyenangkan, A na agamis, H na humor. Tak biasana di mana-mana lamun aya ceramah eta rame. Ai ngaji mingguan mah hare-hare bae. Ieu mah cara kos kieu nu tilok ka masjid aya. Nu tilok ngaji ge aya. Alhamdulillah wasilah orang Cikacenong ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj urang tiasa kumpul di dia dari berbagai pelosok. Alhamdulillah. Nah oleh karenanya bapak-bapak ibu-ibu sateacan dilajengkeun kana pembahasan ieu urang kan ngaranna ge kumpul di dia. Alhamdulillah kumpulna urang mudah-mudahan kang ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Bu, sudah. Abdi mah tos 12 tahun di Pamarayan. Bahasa di ditu mah Jawa. Kira-kira lamun kula pakai bahasa Jawa ka harti moal. Moal. Oh, orang aya orang Jawa mah. Kula nang diwur uduhur iki ibu-ibu nang ngisor. Ngerti? Bangos gitu belah. Isor eta dihandap bu. Kula di luhur hampura ieu nya. Para kasepuhan ieu dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu nunjuk-nunjuk bae ge eta mah cenah Pak Ade eta. Terus aya nu terang kabeh teh asing deui bu. Ieu mah pamupukan abdi baheula di dieu. Sok baheula tah di nanta dina cai sok ngojay baheula mah. Cibeureum. Tempat abdi kapungkur eta Gupak. Hadirin rahimakumullah, tina bahasa rek naros ieu. Berarti bahasana bahasa Sunda. Sebab aya dongeng Bu. Orang Sunda jeung orang Jawa pasti gara-gara beda bahasa. Ceritana aya pedagang rujak orang Jawa. Biasa didorong-dorong. Rujak-rujak rada mendok Jawa mah biasa. Yol be orang Sunda rek meuli. Mang ditepukan, digupayan. Datang eta pedagang rujak orang Jawa. Ditanya ke orang Jawa pedagang rujak teh, "Mang, make kedondong?" Cek orang Jawa. Cek orang Sunda, "Mangga bae cenah." Buah dikeuretan. Ditanya deui ku pedagang rujak orang Jawa, "Pake nanas?" Cek orang Sunda, "Mangga bae cenah." Buah deui dikeuretan. Ditanya deui, "Pake jambu?" Cek orang Sunda, "Mangga bae." Buah deui bae dikeuretan. Kabeh buah-buahan anu aya dina eta kotak buah-buahan lengkap. Giliran orang Sunda diangsongkeun buah kabeh. Pas ya teh kira-kira. Gara-gara beda bahasa. Itu ada bahasa. Ngomong di Jawa itu di Pamarayan gitu. Eta kan karena sayur nyebutna ge jangan. Sayur nangka ngaranna jangan ketewel. Pajarkeun jangan ketewel apa? Jangan ketewel. Ini sambel. Ayo mangan. Ini sambel doang gitu. Gara-gara beda bahasa inilah kekayaan sosial.
perbedaan bahasa tidak jadi masalah. Kita harus bisa hidup di tengah-tengah perbedaan, betul. Dan ulah ge urang sok pasea gara-gara hal-hal sepele. Masalah-masalah kos itu malah bahasa ieu ya, itu dialek. Ngaranna dialek perbedaan. Uang urang ge mah aya istilah jinya. Aya si nun. Jadi naon ya? Tukang es mang, aya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya terus. Ngajina bu, hayang pendek, hayang panjang. Qalilun qarra khairun min katsirin parra. Saeutik nempel, saeutik asup membekas khairun eta leuwih bagus min katsirin parra. Daripada panjang, kebel, teu aya nu asup. Setuju? Abdi rek naros ke ibu-ibu ya. Bu, maning pendek asup kabeh apa maning panjang asup sapotong? Hah? Bu. Ngaji, iya mah ngaji. Ngaji. Tong susirian bae Rodiah. Ngaji ya mah. Maning pendek asup kabeh daripada panjang asup. Ibu-ibu anu harewas atuh ngeunahun panjang asup kabeh. Emang lagi ngaji mah bagusna panjang ari asup kabeh mah. Pan biasana geus ngaji koski mah bar hobeh. Bubar be poho kabeh. Datang ka imah teh biasa be cenah. Kan biasana kitu. Jeung butuh seutik abdi boga pengalaman kieu ieu mun teu ceramah rek pulang ibu-ibu tadi jalan aya nu tengah hadiran. Nanya ka nu ngahadiran. Hoi teh kumaha cenah eta? Penceramahna resep cenah. Ih. Nonton si Dono meureun. Jadi jawab, "Lah cenah eta mah resep ngaji teh nama ceramahna ngaji malulu cenah." Ih. Pugu ieu ge ngaji. Urang niatan tirompok bu, datang ka dieu urang niatan ngaji. Siap ngaji siap. Kuari jam sabaraha ieu? Jam 10. Tos abdi aya di penceramah kedua, berarti kira-kira jam hiji ieu ngaji. Siap? Jam 2 siap? Alhamdulillah Bapak Haji Sidik orang dia mah horeng ge tukang ngabohong. Ngajinaan sampai jam 2. Kula puting teuing Bu sampai jam 2 mah. Mudah-mudahan senajan urang bari kos kieu bunyah ieu mah tadi teh humor. Ngaji mah abdi isin seueur para kiai tu aya Abah Hamid, aya Kiai Komri, hade kumaha kitu nya. Hampura ya para kiai. Ieu mah teuing penting ieu mah kula jeung cocoan ibu-ibu los lah bodo amat. Hadirin rahimakumullah. Samemeh urang ngabahas kana Isra wal Mi'raj. Kin anu lebih detail nama dibahas ku guru urang. Ieu abdi regreg agem nempo ibu-ibu semangat pahareup-hareup make baju nage meureun teu cukup sejam milih ieu milih itu ibu-ibu mah nanya heulan ieu aing make nu hejo apa nu biru cenah dibere nyaho geus nu biru bae aing keluar make nu beureum pan pagawean ibu-ibu eta akur mah awewe biasana kan gitu mendominasi dalam segala hal pakaian panglobana dina lamari boga ibu dina gosokaneun ibu-ibu dina naon deui dina cucianeun dina sampayan dina sofi nu di jalan keneh ge di TikTok eta geus dicekan bae teh dina keranjang kuning ibu-ibu malulu giliran rek ondangan mah ngomongna teu boga akur sarua jeung orang pemarayan berarti kitu bae ibu-ibu mah kadang-kadang masen kiri ge belok kanan ibu-ibu di ditu mah akur bae nya akur bae orang dia mah alhamdulillah makanya ibu-ibu mah Bu luar biasa di mana-mana pengawasan didominasi ku ibu-ibu orang eta ke jurig-jurig lolobana ibu-ibu nenek pelet ibu mak lampir nenek gombel nenek gayung si manis jembatan Ancol pocong mumun tengah denge kula pocong maman
Can ngadeng. Makanya ibu-ibu mah selalu semangat ngaji. Siap ngaji siap. Awas jam 2 tadi janji. Ibu di dia baik ulama ya beres gak langsung pulang. Ya memual kebal-kebal. Ya karena paling tebih ya. Isra wal Mi'raj bukan hal yang baru, Bu. Tahun ke tahun dibahas ku guru-guru orang, ku para penceramah, nyeritakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra teh secara etimologi, secara bahasa eta perjalanan malam. Aya deui nu disebut misra. Eta mah amis di jero. Ieu mah Isra. Isra teh naon? Perjalanan malam. Perjalanan saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu ngajalankeunana? Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah moal kebal-kebal ngabahas Isra Mi'raj mah, bising weureu urang dieu mah. Kadengena cika cenong masuk nempo status abdi ngayakeun rajaban muludan. Berarti ibadah naga orang dia mah menting beukina jasa beureut. Teu eureun rajaban muludan bae. Alhamdulillah. Isra wal Mi'raj perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Make naon eta Bu? Pernah ngadenge naik naon? Naik kereta langsam tah? Naik buruk. Dina kitab Dardir diceritakan eta buruk, Bu. Lamun manggih perbukitan, manggih tanjakan, eta suku burina ngapanjangan. Lamun turunan suku hareupna ngapanjangan. Eta matang bae kos kitu tah. Lamun urang mah pan ya lamun naik kebo, manggih tanjakan naik galang, pan urang mah kudu dongko-dongko. Urang mah. Ieu secepat kilat alam nasut, alam manusia. Alam fisika, alam indrawi, alam nyata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa datang. Sakedeung. Urang mapan kebel, Bu. Urang teh dieu lamun ka Jakarta perkiraan naik motor bolak-balik nyampe 5 jam. Ieu Isra doang tah, tidinya Mi'raj. Di langit kahiji kapanggih jeung Nabi Adam. Langit kedua panggih jeung Nabi Isa jeung Nabi Yahya. Naik kanu katilu jeung Nabi Yusuf, anu kaopat Nabi Idris. Langit kalima kapanggih jeung Nabi Harun. Langit kagenep kapanggih jeung Nabi Musa. Langit katujuh panggih jeung Nabi Ibrahim. Katujuh Nabi. Tidinya naik deui ka Sidratul Muntaha, bahkan leuwih dua taekan dialog dengan Allah. Awas. Jangan mengiktikadkan Allah ada di atas. Bukan berarti Allah ada di atas, itu takwil. Lamun orang nekadkeun Allah di atas berarti Allah boga tempat. Lamun Allah boga tempat berarti sarua jeung makhluk. Sedangkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Moal aya nyoraan ka Allah hiji ge. Makhluk jeung khalik itu berbeda. Allah khalik sang pencipta, urang makhluk anu diciptakeun. Ieu samemeh kana Isra Mi'raj urang setik-setik pleset-pleset kana tauhid. Naon sebabna? Zaman kuaribu masih keneh loba ieu anu hayang kaya datang ka Kibuyut. Kibuyut kula mah hayang boga imah gedong datang ka Kibuyut. Salat tilok naon tilok meh nama. Dijawab ku Kibuyut, bodo-bodo dia cenah. Aing ge diruyuk awi cek Kibuyut. Salat tilok naon tilok hayang kaya datang ka Kibuyut be buyut naon teh. Atuh jarah mah kudu Bu, jarah mah nya. Tapi ulah boga itikad segala ai salat tilok minta ka Allah tilok nanaon tilok minta ka Kibuyut bae. Ieu kan salah kaprah. Atuh buyut urang mah kudu dijarahan, kolot urang dijarahan nya. Ieu sok diaji dia teh awalu di dia. Sok aji di ditu mah sok aya ngaji awalu budi waru abdi kapungkur di waru alitna. Inget keneh bapak kolot abdi ngaji kieu. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Dina matan Jubad kitu. Ari kawit anu wajib dikanyahongkeun ku sakabeh jalma anu mukallaf. Ku awewe ku lalaki kudu nyaho ka pangeran, tegasna kudu nyaho kana aqaid 50. Nyahona eta kudu ku dalil anu yakin. Ari ngaran dalil yakin teh panemu sorangan anu pasti anu pageuh anu tutug panteg tur cukup jeung dalilna serta mupakat jeung sakabeh ulama.
ulah taklid ari ngaran taklid teh panemu ti batur hanter jeung dalil nyaeta geus diperebutkeun ku pirang-pirang ulama ceuk sawareh ulama boga iman tapi dosa gede ceuk sawareh ulama deui mah teu boga iman acan tah kitu ari ngaran taklid teh kusabab teu sepi-sepi tina mangmang anak kitu ulah nekadkeun yen sakabeh makhluk aya mantakna tapi tawakuf samemeh nyaho kana qaid 50 urang teh kudu nyaho kana hukum anu tilu kana hukum anu hiji hukum akal pagaweana pikeun nganyahokeun ka Allah kadua hukum sara pikeun pagawean nyembah ka Allah anu wajib haram makruh sunah sareng sajabana anu katilu hukum akal pikeun pertekadan urang ye iktikad urang kudu boga iktikad keimanan ke Allah Subhanahu wa taala termasuk terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj tidak bisa diterima oleh kecerdasan intelektual tetapi iman yang harus bisa menerima kaharti teu Bu kaharti tareh eureun ya kaharti mah abdi mah kitu ngaji baheula cek babaturan dek ke lamun ceramah tanya jamaah nak kaharti henteu cenah lamun kaharti enggeus eureun geus kaharti ieu kaharti encan tah babaturan kula ngomong deui lamun ceramah tanya jamaah cenah lamun geus ngomong ngablang-blang ka dieu ka ditu ditanya teu ngarti keneh be enggeus eureun neuk naon diteruskeun je teu ngarti bae terus aduh hampura Pak Kiai aduh aing ragok ya sebenarnya ngomong aya para guru ya hampura ya tadi teh humor ieu mah ceramahna humor aya humoran sebab tadi teh Bu ieu abdi pernah gagal diondang gara-gara minta video tad coba kirim video ke ceramah abdi mah tilok mawa asisten Bu tilok ngahaja video segala tilok abdi mah paling sekedar foto doang eta ku abdi dikirim video ke magahan ibu-ibu nerangkeun rukun salat jadi manggil kulan tuh Aisyah hayang kumaha gitu hayang na anu kumaha teh berartinya sampai terjadi tah ieu mah urang senajan bari jeung humor tetep niatan ngaji dosa urang cekang jeung Rasul lamun urang niat ngaji datang ke tempat eta dihampura qabla ayah tua samemeh ngalangkahkeun dosa urang dihampura alhamdulillah kembali kana tauhid ieu kudu ditanamkeun sedalam-dalamnya abdi inget keur leutik Bu eta keur leutik abdi sok lalagaan jeung babaturan pahebat-hebat dekengan eleh sia cenah ku bapak aing mah boga golok seukut keur leutik eleh ku bapak ulun aing mah boga golok panjang eleh cenah ku mamang aing mah boga pistol ja polisi ieu aya dia eleh cenah ku dulur aing mah wa aing mah cenah TNI ngangkatan laut boga drum band cenah kitu bahasana ge nyebutna ge drum band baheula keur leutik ayo ngomong eles ya cina ku Allah mah reb beureun di dinya nu wani ngalawan berarti bertanda iman sudah melekat di dalam hati bahwa Allah tidak akan terkalahkan oleh siapapun termasuk Allah mengisra dan memi'rajkan kangjeng Nabi ya wajib ku urang diyakini tadi ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi laila Allah ya maha suci Allah anu ngaberangkatkeun kangjeng Nabi lailan dirinya henteu nyampe sapeuting perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat ieu luar biasa memang lamun ku akal teu kaharti ieu logikana kieu Bu supaya kaharti ieu ngaji contoh kieu Mahfud MD ya Ustad Mahfud MD boga jam dinding di imah eta jam dinding menang meuli manehna batuna menang meuli manehna dipasang dina dinding ku manehna eta lamun ngitung jalan sendiri ngikuti waktuna ti jam genep isuk sampai jam genep sore kebel teu Bu kebel 12 jam dideleukeun bae ku urang eta jam ti isuk sampai sore 12 jam eta kebel tetapi lamun diputerkeun ku manehna ya ku Ustad Mahfud MD teu nyampe samenit-menit acan burina teh jarumna
teu nyampe samenit-menit acan. Ieu gambaran jam eta boga Mahfud MD diputerkeun ku manehna singket sakedeung. Begitupun pula perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasul nu diberangkatkeun anu ngaberangkatkeunna Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Termasuk contoh lain Nabi Adam, Siti Hawa. Umumna urang anak-anak Adam ieu aya sebab akibat. Sebabna aya indung bapa, akibatna aya anak, benar. Tapi Nabi Adam jeung Siti Hawa teu boga indung bapa. Termasuk Nabi Isa dilahirkan ku Siti Maryam teu gaduh bapa. Tapi sekuari ya loba jelema anu nutur-nutur Siti Maryam. Aya. Ieu maha suci Allah ya, kekuasaan Allah luar biasa. Makanya hal seperti ini harus diimani, diyakini ku urang bahwa ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu keur diluhur keneh ieu, terus dialog turun di langit kagenep Nabi Muhammad kapanggih jeung Nabi Musa. Ditanya dialog Nabi Musa jeung Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ma farada rabbuka alaika wa ala ummatika, naon anu dipardukeun ku pangeran anjeun ka anjeun jeung umat anjeun? Ngajawab Kangjeng Rasul, farada alayya wa ala ummati khamsina sholatan, kaula teh diparentah jeung umat kaula pikeun ngalaksanakeun salat 50 waktu. Lain 50 rakaat Bu, 50 waktu. Awal mulana kumaha cek Nabi Musa, wahai Muhammad, irji ila rabbika, balik deui. Moal kuat orang Cikacenong mah moal kuat salat eta 50 waktu. 5 waktu geh loba katinggaleun, bener. Heeh Bu, urang mah termasuk kula nu ngomong yeuh. Ya jelema sebul ieu. Eta salat 5 waktu ge diudag-udag bae negara neuleuh sinetron. Negara neuleuh timnas. Negara neuleuh drakor. Eleh ku dunya. Padahal urang Bu, lamun diinget-inget kadinya Masya Allah nya, urusan dunia kurang diudag-udag. Contohnya lamun Pak RT ngumumkeun wahai masyarakat Cikacenong bahwa besok akan mati lampu jam sekian sampai jam sekian, haliu urang anu dipake digosok, HP dicas, kobak toren dipinuhan karena isu krek mati lampu. Tapi ustad-ustad ngaroromong, hei orang Cikacenong, ibu-ibu, bapak-bapak, orang teh hirup nyen sakedeung, orang teh ngumbara, orang teh bakal balik, orang teh bakal maot, bakal paeh, bakal kojor, jengker gugur wapat jeung sajabana. Beda-beda eta ngaranna Bu. Urang mah disebut nama maot. Aya nu modar, maling kotok tama. Aya anu gugur, eta mah para pahlawan. Para wali mah atuh wafat, para nabi. Ya urang mah asupna ka mana ya? Modar apa maut ya? Paeh cenah ge. Oh, teh si Memed ditanya, "Med, kumaha Bapak cager?" Alhamdulillah meuni ngan cenah kitu. Oh, syukur bae mendingan mah hampuranya cenah teteh teu bisa noong. Ih, meuni ngan cenah. Oh, syukur bae mendingan mah. Bae ngoblong bae cenah kitu. Horeng paeh burungnya. Tak kebal eta si Mehmet asup ke rumah sakit meureun geus beres 7 urusan kolot. Di rumah sakit eta kabeneran nunggu anak keur ka mana meureun nyaroko meureun ka hareup. Pas aya suster ka dinya visit, ditanya, "Namamu siapa? Nama Bapak siapa?" Memet Matin. Astagfirullahaladzim. Horeng ngaranna mah Memed Nur Hikmat. Bagus karena kos kitu ngomongna jadi salah paham. Geus cager manehna teu kawawa ngaranna ge lalaki ieu hayang ngarokok bae. Ngarokopan ngeunah Bu, cek lalaki mah jangan tanya apa nikmatnya rokok, karena hanya perokoklah yang tahu rasa nikmatnya rokok. Kami ge lalaki tilok usil ka nini-nini anu nyupah jojong bae, tilok usil mangga bae. Makana nu ngarokok Bu tong digeunangan teuing Bu, eta mah rokok-rokok salaki.
rokok bapak na teuing. Tapi abdi pernah belajar eureun ngarokok. Alhamdulillah eta Bu ngeunah. Abdi keur mawa motor ya. Eureun abdi tah di warung terus ngarokok, ngeunah ternyata eta. Eureun ngarokok eta. Ngeunah. Sebab lamun ngarokok dina bari mawa motor cenah ge babari kapae. Terus ya terus. Perjalanan Isra wal Mi'raj tadi dialog jeung Nabi Musa. Cek Nabi Musa moal kuateun orang Cikacenong mah leuleus jelema nageh lalemah teu kararuat zaman aing ge umat kaula cek Nabi Musa nu janggung gede teu kuateun. Makana titah balik deui anu tadina 50 waktu singkatna menjadi 5 waktu. Ieu kuari ieu salat perintah Allah. Pertikal langsung ti pusat imam. Disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, disampaikan ke orang tablik sifat Rasul ke orang disampaikan ieu salah satu na perintah salat. Makana salat mah teu beunang ditinggalkeun. Naon sebabna? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Anu pertama dihisab dari seorang hamba dina poe kiamat as-shalatu, yaitu salat. Makana ulah macam-macam meninggalkan sholat. Jelema kuari lamun aya nu reuneuh di luar nikah sok rame genjlong alam dunia. Tapi kunaon anu teu sholat diantepkeun bae. Padahal teu sholat ge Bu dosa gede eta teu sholat. Ulah gagabah. Ieu mah pan salaki teu daek sholat kadang-kadang kieu Bu di ditu masok aya. Salakina marajin ka masjid ka ditu pangajian tangkorak pamajikanana teu daek sholat. Aya di dia aya. Malah buat bari marah. Wah. Moal aya di dia mah jang ngaji bae piraku teuing. Yen sok kadenge teh sok pamajikanna ka ditu majlis salim didatangan salakina gapleh bae. Aya di dia. Alhamdulillah eueuh bae di dia mah. Oh kitu latihan doang nah. Biasana sok aya ieu mah da kurang kompak cenah eueuh bae. Terus ya terus. Sampai mana tadi eta Isra Mi'raj? Cenah geus eta. Ieu gara-gara sampai eueuh tah. Salat teu meunang ditinggalkeun. Eta terusanna kieu Bu. Pa in saluhat saluha sairu lahu amalihi. Lamun salatna bagus, maka bagus pula seluruh amalna. Wa in pasadat pasada sairu amalihi. Lamun salatna goreng, salatna teu bener, teu jeung elmuna, maka goreng pula seluruh amal. Dina matan Jubad dicaritakeun sok dinadomkeun baheula mah wa quluman bi ghairi ilmin ya aya anu gede. Penyicing bae Bu. Saur ulama tafsir ilmin ya menurut ahli mufassirin diriwayat maluhu mardudatun latuk. Oh, tinggal baluna doang ieu babari. Sabadana Rasul teh turun Isra wal Mi'raj. Calik be Rasul. Berangkat di bumi ibu Ummi Hana. Eta tangtu Rasul kembali deui ka bumi ibu Hana. Sing saha jalma ma kitu cari cing bae. Ulangi. Malah longo be. Sing saha jalma ibadana tah luju kadinya beta kulana be salah bela. Aju yang anggeus bae. Salat teu jeung elmuna tah eta tangtu panuturkeun tuna doang. Ibadahna teu ditarima, makana Bu urang kudu atoh di lembur aya kiai aya ustad. Ieu mah ustad di hewaan bae. Di ditu mah. Di ditu. Kiai ustad eta obor pikeun urang Bu. Tong sampai aya nu ngomongkeun, cenah ustad mah ngeunaheun, geus macam-macam lah. Netizen ngaranna ge. Netizen mah pan teu laku salah saeutik. Anu HDG dianggap goreng
kadang dibalikeun hirup mah kieu Bu prinsipna dina matematika baku ilmu eksak. Budak sekolah belajar matematika, plus kali plus sama dengan plus. Artinya naon? Membenarkan yang benar adalah benar. Gitu. Nggak bener kenu bener mah bener. Min kali min plus. Mah min mah. Min kali min plus. Menyalahkan yang salah adalah benar. Nyalahkan anu salah eta bener ngaranna. Plus kali min membenarkan yang salah adalah salah. Min kali plus min menyalahkan yang benar pun adalah tah kadang mah kuari loba nu salah dianggap bener, nu bener dianggap salah gitu. Makana orang mun hayang bener patokanana naon ajaran agama tisah ti para ustad. Naon sebabna eta ustad Bu urang nyaho kana halal haram tisaha. Dina Nasohibul Ibad dicaritakeun laulal ulama lasoron nasu kulluhum kal bahaimi. Kalau tidak ada ilmunya para ulama, teu aya para ustad, teu aya kiai, lasoron nasu kulluhum pasti urang ieu kabeh orang Cikacenong khususna kal bahaimi seperti binatang. Binatang nyaho kana halal haram. Teu tempok kotok eta lamun wajangan teu nyaho waktu kada. Binatang eta kebo mapal kana sawah batur dicabok eta si kebo isuk mapal deui teu. Mapal deui atuh kebo ieu. Binatang. Eta urang ge lamun eueuh para ulama, eueuh para kiai anu ngabahas ngisi di pengajian-pengajian tiap minggu tiap bulan. Nerangkeun parukunan, ngababener hate urang dina tasawuf, ngababener ibadah dina fikihna, ngababener ketauhidan urang dina kitab-kitab fikih, dina kitab tauhid punten. Dina kitab tauhid. Ieu pikeun naon ngababener urang. Dina pertama urang nyaho ka Allah. Cek Imam Ghazali, la tasihul ibadatu illa ba'da marifatil ma'budi. Tesah salatna tesah ibadahna kecuali urang tos terang kasaha urang ibadah. Ibu ibadah kasaha Bu? Kasaha Bu? Ka Allah. Panitia lamun kira-kira tos datang langsung bere kode. Hendak langsung turun kula. Ati mah ganjel ibu ngaranna ge. Ngadadak beritu tandana ganjel mah foto kula di dia. Ieu ngahubungi kula ieu geus dicetak. Foto kula di dia. Padahal mah aya nu gede tempelkeun bae di dinya. Terus ya terus. Atuh ngaranna ge ganjel ieu sa kumaha dieureunkeun bae abdi mah. Moal boga waktu sorangan cek panitia stop kuari keneh eureun. Lamun lanjut asal ngarti bae. Naon ieu? Terus ya terus. Sampai mana tadi? Eta kula mah bari ka poho Bu. Ngomong nu lain be poho tah. Ulama kudu dihormati, diagungkeun. Deuleu rokona rokonaon, kahobina lamun repil belikeun repil, lamun esek belikeun esek, lamun naon ta gentong belikeun gentong, daun kaung belikeun daun kaung. Mabon teh mah bau jerami cenah ge. Cenah bae kitu. Topas teh naon? Artina urang ngamulyakeun. Kasah kadang guru Bu komo ieu memeh puasa biasana penutupan pengajian. Masyarakat di lembur mah kukumpul nu boga cau nu boga kotok sagala jeung kiai. Jaku ngarasa meureun di pagahan nyaho kana rukun salat rukun wudu. Ja urang lamun teu belajar mah eta urang belajar, lamun hanya menggunakan logika atuh wudu ge salah Bu. Urang pan lamun boga wudu muak. Nu muak jubur. Anu dikumbah beungeut pan eta. Coba lamun teu dipagahkeun ku guru urang. Teu kaharti. Makana guru urang ieu anu magahan urang alhamdulillah. Makana urang doakeun Bu guru-guru urang mudah-mudahan celalager panjang umur amin. Ya robbal. Lamun eueuh kiai eueuh ustad urang doang binat. Rek nujuh bulan neangkeun ustad.
nganggiran neangkeun sunatan neangkeun tahlil neangkeun kabeh kegiatan-kegiatan keagamaan anu ditiangan mah ustad nya bener. Makana patut jeung wajar eta kiai hirupna barokah berkah ilmuna. Karena naon magahkeun ilmu Allah dipagahkeun ka urang dipake ku urang. Urang terang kana rukun salat, rukun wudu nya eta ti para ustad. Aduh, kayak Bu ieu rada mana ieu teh gelasnya. Mas abdi nginum baca salawat lah Bu. Shalawatil bil qulub. Allah wa dawa wa afiatil wa nuril kurang semangat Bu sakali deui abdi mardat lamun teu semangat abdi teh semangat. Siap sakali deui siap. Semangat ayo. Allahumma salling eureun geus teu ngeunaheun teu nyambung teu kompak kalah neulekeun kula kalah eureun mulutna. Eta masilingan Bu hayang nginum doang. Terus Isra wal Mi'raj perjalanan anu sangat singkat. Contoh deui kieu supaya kaharti. Contoh ibu-ibu boga dulur rada jauh. Eta ibu kanu dulur mantuan hajat di ditu iseng ngantongan wajik jeung kuping bali. Dinu hajat dinu dulur asupun kana tas. Aya sireum naik kadinya. Jaya wajik ieu naik eta sireum dibawa ku ibu balik. Aya nu katinggaleun terus balik deui ka ditu kanu dulur urang nu hajat. Eta lamun ditempuh ku motor kurang lebih misalkan 2 jam. Berarti jauh. Ti dieu ka Serang lah umpamana. Eta sireum bebeja ka baturna. Heuy reum. Aing mata di Cina ti Cikacenong. Mun teh naon? Terus jalan-jalan lah Cina. Iraha tadi Cina. Eta ku baturna dianggap henteu. Moal dianggap piraku Cina ka Cikacenong pan jauh ieu lamun pake motor 2 jam. Ieu pan ieu mah sireum. Piraku 2 jam. Horeng eta sireum asup kana kantong ibu-ibu nu aya wajikan teh dibawa leumpang. Bawa balik deui atuh sakedeung. Jalain lempang sorangan iya gitu. Termasuk Kangjeng Nabi lain lempang sorangan tapi dilempangkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana urang ulah ninggalkeun salat kudu jeung ilmuna. Tadi teh lamun teu jeung ilmuna ibadah urang teu ditarima. Doang pembatalan salat punten Bu, ieu punten. Ieu salat ieu ceritana tilok belajar salat baheulana. Berjamaah tiluan aya beurit beurit bari ngalaengkah bari ngomong tuh ragag bae cek baturna da bari disikut sia mah salat jeung ngomong cenah laju cek imam untung aing mah henteu cenah batal teu batal cek saha cek hukum ti saha eta hukum ti para Ustad nu ngabejakeun lamun urang keur salat gerak komo jujumpalitan. Pan ieu salat Bu kudu aya ilmuna. Lamun teu aya ilmuna atuh saja kacakan komo tarawih ieu, kedeung di tarawih. Awas tarawih ulah siapa yang paling pertama datangnya, tapi siapa yang konsisten dari malam pertama sampai malam terakhir. Biasana di ditu mah ti hiji sampai saminggu eta pinuh.
sarua eta geh bari neuleuh imam lah eta mah lambat cenah eta mah jeung cenah tarawih salat beh cenah ai salat naon kitu ngudag kebo meureun puguh tarawih eta salat ieu masuk milena eta mah teu cepet cenah aya bu dina ilmu tajwid aya nu ngaranna had hadar had tardwir had tartil aya tahqiq aya nu cepet hadar cepet bacaana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah panitia sudah ngasih kode. Alhamdulillah guru kita yang dinanti-nanti nanti pembahasan Isra Mi'raj dan lain sebagainya mah akan disampaikan oleh guru kita. Tah ieu mah ala kadar hanya silaturahmi hapunten sakali di ka para guru ieu nya seueur lalagaan tadi teh abdi mah ieu mah nyeun saukur ngalalaga ibu-ibu doang jeung budak laleutik. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.